Wilujeng kumaha kabar dengan ieu? Abdi Reza Bersabean Abdi Ramadan. di Sainza TV siang ieu. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik pang ageng di dunia. 3,2 juta ton sampah aya dina lautan unggal tahunna. Hal ieu nyebabkeun Indonesia jadi penghasil sampah plastik pang seueur di Asia Tenggara. Pemerintah mengupayakan mengurangi pemakaian plastik. Samihalna di SMA 3 Cirebon tos diterapkan di antawisna siswa nyandak tepak makan sareng botol minum nyalira ti bumi masing-masing. Sareng ayana aturan siga kitu urang tiasa meminimalkeun sampah plastik nu aya di SMA 3. Kami tos kahubung ka reporter kami Apis Rasidi di lokasi. Apis Rasidi kumaha Apis? Siang, abdi ayeuna tos aya di kantin SMA. Bade wawancara pada mal kantin. Wilujeng siang Ibu. Bade ngobrol-ngobrol enggak? Ibu tos sabar tahun jalan begini. Kumaha tanggapan Ibu perkawis kebijakan SMA dulu soal pemakaian plastik? Ya, ini mah itu permasalahan jadi aturan namanya maga-maga lah jadi mengurangi kelakuan paham. Sebenarnya Ibu setuju dok perkawis kebijakan itu? Pasti antap sebetulnya mah mudah-mudahnya bisa diambil dari ya kayak pemulung-pemulung semestinya mah gitu tidak ada penghalang tidak merupakan sampah gitu sih itu bisa dimanfaatkan. Non anu diake kangge ngagantikan barang-barang di plastik. Es ya ada beberapa haknya mana peraturan kayak gini jadi pakai gelas tapi bingung kok gelasnya mahal sok dibalikan Ya. Ya, satu dulu Ibu. Terus ngeganggu waktu saya. Yuk, Abdi Hafiz ngelaporkan di tempat kejadian mangga nyanggakeun ka Rayhan jeung Elizabeth di studio. Hatur nuhun informasina Hafiz Rasidi serta jeda pariwara engke disambung deui.
sarang kami di Sienza TV. Warta seterusna. SMA Tilu Cirebon nerapkan sekolah anti plastik sareng nerapkan sekolah Jabar Masagi. Jabar Masagi nyaeta program kerja 100 dinten Gubernur Jawa Barat. Program ieu kangge nguatkeun fondasi generasi milenial Jawa Barat. Assalamualaikum Sampurasun. Jabar Masagi melestarikan kearifan lokal di tanah Jawa Barat. Abdi tos kahubung sareng reporter nu aya di lokasi. Kumaha kaayana di lokasi Alnur? Alnur, kuhubung Alnur. Sabenerna naon sih Pak anu dimaksud sekolah Jabar Masagi teh? Sekolah Jabar Masagi nyata sekolah anu biasa ngajantenkeun siswana Masagi, guruna ge kudu Masagi. Hampir sadayana anu bagian di sekolah kudu bisa Masagi. Contoh misalkan siswa ke umpur diajar ngumpul ya, jadi kudu bisa hal-hal sejen. Contoh misalkan prestasinya akademis aya, prestasinya akademisnya juga aya. Akhirnya hampir segala aspek kudu bisa. Misalkan diajak ikutan lomba, bisa ikutan lomba. Apakah itu lomba kaligrafi keagamaan misalkan, lomba cerpen bahasa Indonesia. Itu udah nggak kudu sekolah apa? Kudu bisa ge ngabuktikeun yen karena yang namanya sekolah masak itu kudu bisa ngabuktikeun mana buktinya. Contoh misalkan Jabar Masagi hiji kudu bisa di zaman unit disurti. Unit disurti kudu bisa ngerti kana naon kaayaan, ngarasakeun kaayaan bae bisa tapi kalau sedih. Udah tidak ada kebiasaan hati, nah biasa dengan disurti jadi jalma tuh bisa ngerti kaayaan orang lain. Kedua, kudu ngerti hati, kudu rajin nyari ilmu. Ilmu tuh di sekolah unggul, bisa di luar. Ada pesantren, di pengajian, di pak ustad, di pak kiai, gitu ya. Maka itu dong, kudu jadi jalma anu ngerti bukti. Bukti itu naon bisa mingtonkeun, bisa ningalikeun yen kurang teh untuk saukur omongan. Misalkan contoh dia berarti jelema ade jelema soleh tapi suatu campur mah jangan gendung kenapa dia boro-boro jadi apa kata jelema can disebut dengan itu bukti karena aja ada bukti yang mana gitu kan kamu kan sama jadi siswa anu bager ya, siswa anu berprestasi mana buktinya aya teh rankingna lomba benar jadi juara henteu karena itu bukti. Kalau apa tuh kudu bisa yang namanya ngiti bakti, kudu bisa hidup babarengan yang bagus, hirup sabununa, silitulung, ulah naon, ulah mentingkan sorangan terus. Artinya ulah kudu bisa guyub, kudu bisa ngumpul jeung batur, ya, ulah ngan bawa kepentingan sorangan terus. Tapi sorangan goreng. Goreng tulisan lantang tuh seperti orang goreng sebabnya bisa jadi kata halus pegawainya ini non Jabar Masagi itu kayak ngajalikeun jelema anu bisa niti jadi sajating Jabar aja jelema anu sampurna anu ideal kenana disebut dengan Jabar Masagi. Lalu faktor naon anu nyebabkeun SMA Negeri Tilu Cirebon kapilih jadi sekolah Jabar Masagi? Kahiji faktor anu bisa ngajadikeun SMA Tilu jadi sekolah Jabar Masagi.
berkait itu SMA dulu terus ngabuktikan aya prestasinya. Contoh pernah jadi sekolah adiwiyata nanti artinya non pernah berupaya keras menjadikan sekolah jadi sekolah anu lingkungan bersih. Terus nah oke jadi sekolah lingkungan sehat. Terus juga punya keunikan, naon keunikan SMA itu boga kemampuan non akademik dan naon kesenian bisa ngelestarikan kesenian daerah atau melestarikan budaya daerah. Kusabab eta karena aya kaliwan-kaliwan eta maka ketika SMA tilu ditunjuk sok Duta Jabar Masagi memang geus aya modalna gitu. Pantas kalau misalkan kita jadi sekolah Jabar Masagi teh. Pun sabenerna mah loba kekurangan. Kekuranganna hiji Sapa Jabar Masagi kudu ngarti aya tamu buru-buru di tempat. Kan Jabar Masagi ngaran. Guru misalkan minta bantuan, ngomong sekali, udah sih satu buru-buru ngerjakeun. Kalau cuma tugas dikumpulkan banyak kakak-kakak ngadekati perlu dikumpulkan kakak bingung, ribut. Nah, ngaran Jabar Masagi ternyata setelah asup ke program nanti loba pisan can gitu boga ke SMA ini utama naon utama tentang di surti mah masalah di hati mah ada baru ilmu KBG nanti bukti ayah bukti saya sih nah bakti kan sih tapi kan ngerti ngerti ada ngerti surti supaya ngerti agak susah nah bentuk itu bentuk bahasa Indonesia sama dengan namanya surti simpati sama sekali kurang masih perlu diomong baik bukan surti ta misalkan contoh ya, lamun selalu pacaran lamun cari jero bawa sabaraha kali macan turun kata naon di surti aja jalan karena begitu bel bunyi ayo pacaran justru ngomong di daratan sorangan dari sorangan rapi ternyata naon masih hayo beku diatur pacaran kalau di surti aja aya berarti kamu disuruh timang biaya karunya ya, berapa perlu diomongan baik ngapoe, ya. Carikan baik dalam bahasa orang Sunda mah ngomong deui. Ngomong halus teu bisa. Begitu geus carikan kakara tertib. Ini karena nama dengan aya Jabar Masagi teh, ya aya halusna. Halusna bisa ngajadikeun orang ngerti kelemahan-kelemahan anu aya di SMA ieu jadi. Keunggulan naon anu dikenging tina sekolah Jabar Masagi. Keunggulan anak kalau meninggal di fase hiji ya di fase hiji tadi kan lebih 2 fase di fase hiji kurang jadi introspeksi kalewihan diri sorangan naon kakurangan naon entah eta di siswana atau di guruna atau di bagian ngaleunceunna kan dikirim teh aya kepala sekolah aya wakil kepala sekolah aya guru di siswa jadi dibuka tah keunggulan sekolah teh siswana kumaha cara pribadi teh guruna oge kumaha kurangan kalebihanana ternyata introspeksi muncul akhirnya loba nu geus dilakukeun sekolah tapi urang can apa eta teh bagian ti Jabar Masagi sabarengna contoh misalkan kieu ya aya siswa tegur diomong ningali sampah langsung dicopot kemudian disimpan di sampah eta salah bagian tidak bentuk Jabar Masagi nah langsung nanti sorangan teu disuruh eta namun ngoreksi diri yang kurang teh kudu peduli lingkungan misalkan lamun tuang di rumah atau di sekolah acak-acakan sa piring teh buru-buru diberesan di Jabar Masagi aya istilah yang namanya tumpang susun jadi selesai makan di tengah-tengah disusunkan jadi begitu tugas kebersihan di paket tinggal ngambil bang nah itu disuruh ngerti bahwa kamu acak-acakan beresannya susah kita ya ke fase hiji di fase 2 mulai tah ke guru mah aya namanya pengelolaan kelas pengelolaan kelas itu ngelola kelas kumaha carana supaya aya komitmen itu naon kesepakatan di antara siswa di kelas eta supaya kelas
bisa kondisi. Contoh, misalkan mari ayakeun kesepakatan di Patilu. Jadi, kumaha lamun belajar teh menang teh mawa HP. Menang. Jawaban apa? Kumaha lamun aya siswa make HP keur belajar dikumahakeun? Ya terus Pak HP-na berarti kalau gitu mah disimpan baik itu Kang KB supaya saya pelanggaran dan itu karena komitmen karena supaya belajar dan pemikiran baik PA pemikiran baik kiriman setting lah gitu kan kita anak disebut kesepakatan nah, terus nah ini kesepakatan berikutnya aku mau siswa terlambat ke pembelajaran sepakat punya Patilu boleh menang asup tapi ayat kewajiban naon ngarangkum berapa menit yang ketinggalan jam pelajaran lain dan diparah dulu karena kalian kesepakatan di pasir juga di manajemennya yang disebut pembentukan WOTK wali orang tua kelas namun di urang mah WA grupna orang tua lah dipimpin ke wali kelas keur naon eta WOTK teh keur nyampaikan informasi nu penting-penting di sakola ka orang tua sabab aya oge budak anu informasi teh dipikeun ka orang tua atau sebaliknya orang tua hayang nyaho aya naon di sakola lewat grup WA eta misalkan Pak anak adi can duit tos tabul 5 aya naon sih oh ternyata aya pasti misalkan latihan jadi grup eta aya manfaatna kahiji si sakola bisa langsung informasi dia mana kamu gering misal ditanya kunaon sih anak mangkat misalkan ya kan terus sebaliknya orang tua ingin nanya ke yang kurang naroskeun kumaha kayaan anak adi di sekolah berangkat teu bager teu badeg meureun jeung orang Cirebon mah kan gitu nah, jadi di fase 2 ada yang disebut WOTK wali orang tua kelas di kecenderungan fase 2 mah kenaon keun nolak kelas jika fase 3 rencana teh ngelola naon ngelola sekolah seluruh rumah tenang nah fase 4 rencana kumaha sekolah bentuknya nanti adalah berpartisipasi di mas nah, nanti akan ke masyarakat fase 4 rencana nanti berkait jabat masyarakat. Hatur nuhun atas waktosna dan informasina Pak. Yang sami-sami. Wawancara abdi sareng Bapak Asep selaku Wakasek Kasiswaan di SMAN Negeri 3 Kota Cirebon.